mutiara nu aya nu asli dikaluarkan bakal katembong sinar mutiara tapi batur rawa bening kajian teuing di usapan bae emang sakit kituna bae sakit kituna bae emang tambah menang gitu menang ngamodik menang ngitak geus bae sakit kituna kajian kukumaha ge nah iyalah manusia nu geus boga rasa marifatullah bisa ngabedakeun si ieu wali si lain di mana eta tuh kanyahokeunana hese nyaritakeun apa justru wali diangkat jadi wali teh ya ku sebabnya geus bisa ngabedakeun nu mantak engke nyana ngahiji ahli ma'rifat jeung ahli ma'rifat deui ahli ikhlas ngahiji jeung ahli ikhlas deui percis kos calo ngahiji jeung calo deui kajian kukumaha ge teu betaheun calo lamun teu ngahiji jeung calo teu betaheun jasa tukang korupsi ngahiji jeung lain tukang korupsi tukang maling pasti ngahiji jeung pamalingan deui kajian kukumaha ge kitu bae jadi sapagodosna nyana teh tangah hiji ahli marifat ngahiji jeung ahli marifat deui henteu kudu babarengan ahli marifat mah sanajan jauh nu hiji di Masik nu hiji di Magrib nu hiji di Malaysia nu hiji di Indonesia ngahiji kok bisa ngahiji sih atuh hese tah mah urusanna ruhani bisa ngahiji kapanggih di hiji tempat bisa ngahiji iring-iringan bisa ngobrol nyana sebab wali mah bisa ngobrol jeung sahibul makbaro bisa kapanggih ngobrol biasa sebab ahli Allah mah pan wali teu maut anak teu maut bisa dipanggihan teu maut kapan ulah boga sangka aranjeun kabeh jelema anu maut fisabilillah amwat bal ahyaun yurzaquna hirup di rizkian biasa berarti kan teu maut anak teu maut bisa dipanggihan